Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang dina diajar bahasa Sunda. Anu salajengna mingguan kamari urang parantos medar ngeunaan karya sastra teras dongeng nya. Yen dongeng teh bagian tina karya sastra nya eta karya sastra prosa. Tah dongeng hartosna karya sastra wangun prosa sumebarna sacara lisan kaasup kana carita fiksi atau fiktif sarta ngandung unsur pamohalan. Nah, eta hartos dongeng. Anu kamari urang tos medar dongeng anu kahiji nyata parabel. Parabel teh nyata dongeng nu nyaritakeun ngeunaan kahirupan jalma di masyarakat katut sajarahna. Ayeuna urang lajengkeun kana dongeng anu kadua. Nyaeta dongeng Pabel. Cik ayeuna terang hartosna dongeng Pabel naon? Dongeng Pabel nyaeta dongeng nu nyaritakeun ngeunaan kahirupan sasatoan. Nah, eta dongeng Pabel nya. Dongeng nu nyaritakeun ngeunaan kahirupan sasatoan. Naon cik contona? Nyaeta sakadang kuya jeung sakadang monyet. Aya deui sakadang peucang. Aya deui sakadang buaya. Pokona ngeunaan sasatoan. Tah, anu pangsringna hidup ngadangu dongeng sasatoan nyaeta dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Urang contohan ya. Kacaritakeun sakadang kuya isuk-isuk neangan dahareun dalapar tea nya kaleuweung. Nah, tepat dirilah sakadang kuya manggih tangkal cau anu si cauna geus leubeut. Nah, kan ku kodratna teh ya yen sakadang kuya mah teu bisa naek, boroning naek pan leumpang oge lalaunan katayep teu bisa lumpat. Nah, tos kitu datang si sakadang monyet barejeng nanya, sakadang kuya maneh keur naon? Cek sakadang monyet, ieu kuring manggih tangkal cau anu si cauna teh geus ararasak ngan kuring teu bisa naekna. Cek sakadang kuya, geus atuh ari kitu mah ke dipangalakeun. Cek si sakadang monyet teh, heug ala tapi kade mun geus di luhur purageun eta cau ka handap da kuring teu bisa naek. Cek sakadang kuya nya. Terekel we naek deus karuan aya nu ngaranna sakadang monyet mah jago gugulantungan, jago teterekelan. Jadi lamun naek teh hal anu enteng gitu nya. Nah, kitu deui yen anu ngaranna cau nyata hiji buah nu ngaranna monyet jeung cau teh sok tara leupas. Buh dina film teh nya. Nah, dina film kartun, nah film action lamun misalnya nyaritakeun ngeunaan monyet pasti teu leupas tina cau. Kitu nya. Sok salerosna numutkeun para ilmiah yen cau teh sae vitamina. Matak pantes lamun misalna monyet disebutna teh salah sahiji sato anu pinter. Contohna apa? Dongeng monyet pasti monyetnya dititah itu bisa, dititah ieu bisa. Pinter gitu nya. Nah, patak hidup lamun misalnya hoyong pinter sing seueur tuang cau. Nah, margi cau teh seueur vitamina nya. Ngan teu disamikeun sareng sato. Sakadang monyet henteu nya. Jelas mah si cau teh seueur vitamina. Tarekel we naek sakadang monyet teh. Nah, pas di luhur manehna boga watek harak teh nya nu ngaranna monyet teh. Nu ngaranna lamun misalnya dipurageun ka handap lebar teuing kitu nya da geus karuan. Lamun misalnya si sakadang kuya ngambek da moal bisa ngudag ka luhur. Nu akhirna si cau teh dipetik hiji-hiji, dipesek, didahar, cangkangna dipurageun. Pikeun kaninggang ka si sakadang kuya. Beak we numutkeun carita mah nya. Nah, jadi si cau nu meunang manggih sakadang kuya teh dibeakeun ku sakadang monyet. Ieu lamun dina kahirupan nyata kabayangnya urang boga dahareun
nawaran ka batur dibeakeun ku batur ari urang mah can ngadahar tah kumaha rasana jiga kitu nya. Maksudnya kana carita sakadang kuya ngarasa ambek gitu pan kusabab pamanggih manehna teu ngadahar. Nu akhirna neangan didahareun ke leuweung. Teu pati jauh manggih deui. Nyata tangkal anu buahna teh geus bareureum, geus arasak. Itu ya. Dituturkeun ku sakadang monyet teh. Sakadang kuya maneh keur naon? Ieu kuring manggih dahareun. Damongan tadi dibeakeun ku didinya cek sakadang kuyanya. Cik atuh bagi-bagi boga dahareun teh cek sakadang monyet. Lah rek bagi-bagi kumaha tadi ge dibeakeun kabeh nu ayeuna mah moal dibere. Cek sakadang kuya. Sakadang monyet keukeuh. Menta atuh saeutik mah hampura nu tadi mah dalakeur lapar teh. Nu akhirna sakadang kuya mere heug pangalakeun asal ulah dibeakeun cek sakadang kuya. Terekel wae naek sakadang monyet teh nya. Nu tadi teh sakadang monyet teh boga watek hawak harak. Nu akhirna pas di luhur tangkal eta teh si buah nu bareun dipupu kabeh. Dedahar belokeun sakaligus. Nu akhirna aya akibatna nyata seuhah lata-lata. Nah, sing horeng anu didahar ku sakadang monyet teh nyaeta cengek atau cawe nu geus bareureum. Nah, tujuanna nyata sakadang kuya nipu ka sakadang monyet. Gitu nya. Tah eta contoh dongeng Pabel nyaritakeun ngeunaan kahirupan sasatoan. Tah, wangsuli kana materi yen dongeng teh nyata karya sastra wangun prosa sumobarna sastra lisan kasupkeun cerita fiksi atau fiktif sarta ngandung unsur pamohalan. Cik tina dongeng nu tadi, dongeng nu Pabel, lebah mana nu teu kaharti ku akalna? Lebah mana nu pamohalanana? Nyaeta sato bisa ngomong. Nah, eta pamohalan nya mustahil. Teu kaharti ku akal da dina kahirupan nyata mah moal aya sato nu bisa ngomong. Nah, ngaranna oge dongeng. Eta dongeng. Gitu. Nah, iwakti hidup lamun misalnya sato ngomong aya bisa ke hiji waktu sato kabeh sato bisa ngomong. Bisa hidup hayang apal satu bisa ngomong ke tungguan poe kiamat. Nah, numutin katerang dina Al-Qur'an yen poe kiamat sato poe kiamat bisa ngomong. Jadi mangga atusan dina poe kiamat lamun hidup hayang apal sato bisa ngomong. Itu nya, eta dongeng Pabel. Anu katilu dongeng legenda. Dongeng legenda nyaeta dongeng sasakala ngaran tempat, ngaran tutuhan, ngaran barang, jeung ngaran daerah. Nah, jadi sekali deui yen legenda mah nyaeta dongeng sasakala. Dongeng sasakala ngaran sasatoan, sasakala ngaran tutuwuhan, sasakala ngaran tempat, jeung sasakala ngaran daerah. Nah, eta hartosna dongeng legenda. Cik naon contona dongeng legenda? Nyata Maling Kundang, Situ Bagendit, Danau Toba, jeung Pulau Samosir, Maling Kundang, eta contoh-contoh dongeng legenda. Orang contohannya, contoh dongeng legenda nyata dongeng Gunung Tangkuban Parahu. Nu aya di Jawa Baratnya. Hidup tos teu pati aheng pasti pernah ngadangu nu namina dongeng Gunung Tangkuban Parahu. Nyata sangkuriang teh apa? Sangkuriang hayang nikah jeung Dayang Sumbi. Yen si Dayang Sumbi teh sing horeng indungna sorangan. Pan kitu nya. Terang dongengna. Cing urang saulas bae nya urang dongengkeun. Jadi baheula teh
Dayang Sumbi nuju ngaputnya di imah rada luhur lah, di imah panggung. Si jarumna teh keur ngaputnya murag ka handap gitu ya. Terus Dayang Sumbi teh pan hoream nyandak eta jarum teh. Nu akhirna ngagorowok sing saha bae anu bisa pangawakeun jarum pentul di handap. Lamun awewe rek dijadikeun dulur, lamun lalaki rek dijadikeun salaki. Tah. Sing horeng anu nyandak si eta jarum teh nyata anjing anu ngaranna si Tumang teh. Ya, anjingna anjing jalu. Tae kalau urang sabumahna geus janji teh, geus kapalang janji. Nu akhirna Dayang Sumbi nikah jeung si Tumang. Deikeun ka ngalahirkeun si Sangkuriang. Sangkuriang nya lahiran. Sangkuriang ku sabab hirup di leuweung teh pasti teu lepas tina kebiasaan moro sasatoan nya unggal poe moro mun meunang moro canda ka imah dipake dahar ngariung tiluan nya nyata Dayang Sumbi Sangkuriang jeung si Tumang tiluan kitu wae unggal poe. Hiji mangsa di eta poe Sangkuriang teu meunang daging nu meunang moro. Wah, kumaha ieu bisa dicarekan ku indung cenah kitu nya. Nu akhirna manehna boga pikir anu goreng nyata mana si Tumang. Si Tumang teh kan biasana milu kalau wong moro. Sabab teh menang-menang ayeuna si Tumang teh dipaehan, dipencit dibawa ka imah. Dahar babarengan. Pas seep ngariung terus aramam Dayang Sumbi nyarios. Sangkuriang ka mana si Tumang? Nah, akhirnya dinya jujur yen si nu daging tadi dipasak teh nyata si Tumang akhirna ambek pisan. Dayang Sumbi akhirnya ngusir ke si Sangkuriang. Sangkuriang, keluar maneh kali itu. Indit tong aya di dieu. Saking ku ambek teh. Sabaraha puluh tahun teu kapanggih deui. Si Sangkuriang teh jeung Dayang Sumbi di hiji tempat. Ngan ninggangna Dayang Sumbi teh awet ngora mah kitu nya. Harita si Sangkuriang na geus jadi jajaka. Pendak bogoh teh. Terus bogohan gitu meureun nya mun aya nama. Pada suka terus hayang nikah Sangkuriang. Pas tilik-tilik sing horeng aya tanda lahir harang teh gitu nya. Yen Dayang Sumbi rewas eta teh budakna sorangan. Embung nya nu ngaranna nikah jeung budak sorangan. Akhirna mere syarat anu berat sangkan nikahna teu jadi. Heug lamun hayang kawin jeung kuring aya syaratna pangnyeunkeun parahu jeung taman. Kitina waktu sabeuting syaratna teh. Nu ayeuna Sangkuriang sabab geus bogoh teh dilakonan sapeuting nyeun parahu masuk itu badagna bari jeung taman teh kitu panjang bulan madu. Nu mungkin carita mah dibantuan ku gaib teh. Nah, zaman baheula nu ngaranna waktu sapeuting ti mimiti teuleumna panon poe nepikeun ka bijilna panon poe eta waktu sapeuting. Sedangkeun ciri panon poe rek bijil teh nyata hayam kongkorongok. Sabab baheula mah can aya adan teh nya, can aya tahrim teh. Can aya lebat agama Islam akhirna lamun misalna ciri panon poe rek bijil teh nyata hayam kongkorongok. Dayang sebenarnya mah pagawean si Sangkuriang teh geus rek beres, geus rek anggeus. Ngan tadi teh apan Dayang Sumbi embung kawin atau nikah jeung anakna sorangan. Akhirna dengan caranya teh nyana hayam jago, sangkan si hayam teh kongkorongok. Nu akhirna si hayam teh kongkorongok. Ambek pisan ngarasa pagaweana gagal, nu akhirna si parahu nangkarak teh ditonjong ku si Sangkuriang nepikeun ka Nangkub. Jadi we ayeuna Gunung Tangkuban Parahu. Tah eta dongeng legenda. Bedana naon cenah jeung dongeng parabel? Sarua nyaritakeun jelema nya ngan anu ngabedakeunna dongeng legenda mah nyata aya
bukti nak nah, dongeng Gunung Tangkuban Parahu dongeng nama duka bener duka henteu tapi bukti aya nyata Gunung Tangkuban Parahu aya di Lembangnya ya di Lembang aya bentuk gunung juga parahu nangkup lebah mana nu teu kaharti ku akalna pan dongeng teh nyata dongeng nu pamohalan lebah mana pamohalan nyata najong parahu nepi ka nangkup ayana jadi gunung nah eta pamohalannya teu kaharti ku akal ngaranna oge dongeng ngabedakeun dongeng legenda mah dongengna duka bener duka henteu tapi buktina aya dongeng maling kundang dikutuk jadi batu daerah Sumatera aya di sisi pantai batu jika jalma keur sujud numutkeun carita numutkeun dongengna aya eta teh si sangkuriang si maling kundang dikutuk indungna jadi batu dongengna mah duka bener duka henteu tapi buktina aya Danau Toba jeung Pulau Samosir nya si Samosir teh si anak lauknya dongeng nama duka bener duka henteu tapi buktina aya nyata Danau Toba jeung Pulau Samosir tah eta nu ngabedakeun dongeng parabel jeung dongeng legenda sakitulah nu kapiatur urang lajengkeun minggu payun kantun hiji deui supados pidana teu panjang teuing kade ulah hilap di like pidana anu teu acan subscribe heula sareng kade absensi na nyata dina komen kumaha tos diakumulasi absensi ti video nu mimiti deui ka video nu ayeuna ke diakumulasi dijadikeun absensi kitu nya di absensi dijadikeun absensi jadi kedah komen dihandap di like sareng nu teu acan subscribe di subscribe hatur nuhun sakitu nu kapiatur mugi aya mangpaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.